Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Buka halaman 38 atau 38. Perhatikan wacana di halaman 38. Ngabandungan. Hiji. Bandungan wacana dihandap ieu. Kadaharan sehat. Barudak dina minggu tukang urang geus diajar ngeunaan kadaharan opat sehat 5 sampurna. Ayeuna urang guar deui ngeunaan kadaharan sehat nu ngandung gizi sabab minggu kamari tacan tuntas. Sameme bapa neruskeun deui pangajaran, hideuk aya nu rek nanya, saur Pak Guru mere kesempetan nanya ka barudak. Abdi Pak Guru cek tatang. Pek parentah Pak Guru. Ari kadaharan sehat teh nu kumaha? Kadaharan sehat teh lain kadaharan nu mahal hargana, tapi kadaharan nu beresih lamun didahar teu ngabalukarkeun panyakit kana badan urang. Sabalikna malahan bisa ngajadikeun badan jadi sehat. Pak, sadaya kadaharan nu bersih sehat. Cek noni. Lanjut buka halaman 40 atau 40. Can tangtu sehat. Jadi kadaharan sehat teh salian ti bersih kudu ngandung gizi nu diperlukeun ku badan urang. Jawab Pak Guru. Kumaha kadaharan nu make zat pengawet Pak Guru? Tanya Mila. Zat pengawet rupa-rupa, aya nu aman keur dikonsumsi serta aya oge anu ngabahayakeun keur dikonsumsi ku urang. Upamana bae kiwari katalungtik loba kadaharan nu make zat pengawet. Formalin nu pahara ngabahayakeunana kana kasehatan manusia. Sabab formalin dipake keur pangawet mayit. Saupama dipake ku manusia bisa ngabalukarkeun kanker. Jawab Pak Guru panjang lebar. Jadi kumaha sakuduna milih kadaharan nu sehat? Hasim panasaraneun. Kadaharan nu sehat, kadaharan nu bersih. Saupama ngadahar kadaharan nu make pengawet, usahakeun tempo labelna nu bebas formalin supaya aman kana kasehatan urang. Jelas barudak? Tanya Pak Guru. Jelas, jawab barudak kelas 3. Nah, di sini menceritakan atau wacana di sini mengandung amanat, yaitu bahwa kita itu harus memakan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak harus mahal, tapi juga harus bersih dan mengandung gizi. Jika makanan yang mengandung banyak atau memakai zat pengawet itu tidak baik untuk tubuh kita, akan menyebabkan kanker karena pengawet itu atau formalin itu digunakan untuk bahan pengawet mayat. Jadi tidak baik dikonsumsi untuk tubuh manusia. Lanjut halaman 42 atau 42. Gagak jadi hideung. Zaman baheula aya hiji oray sanca keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni. Buntutna dibeulitkeun kana tunggul. Awakna malang dina balong. Tuluy diayunkeun blok 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 caina ditawu. Teu pati lila balong meh saat laukna geus rajleng rea oge.
malahan aya nu ngagolepak di tempat nu saat. Teu kanyahoan ti mana asalna. Jol datang gagak bodas. Harita mah gagak teh buluna bodas. Gagak nempo lauk nu ngagaloler, langsung bae manehna nyorokcok macokan lauk nepi ka meh beak. Ku oray sanca katenjoeun gagak malingan lauk meunang manehna nawu. Tapi gagak tonggoy bae. Oray sanca pohara sewoteuna. Gagak terus diboro. Gagak hiber luhur pisan tapi tetep ku oray sanca diboro. Lanjut ke halaman 44 atau 44. Gagak teh antukna bingung sabab kamana bae manehna hiber terus diudag. Gagak nempo jelema nu tas nyieun sarung batik. Kabeneran pajinaanana ditinggalkeun di pipir imah. Gagak gebrus bae nyelupkeun maneh kana pajinaan. Atuh barang muncul deui teh awakna obah jadi hideung lestreng. Barang oray sanca datang manehna teu kacirieun sabab awakna jadi hideung. Hei makhluk hideung, maneh nempo gagak hiber ka dieu? Tanya oray sanca. Gagak ngajawab bari sorana digedekeun sabab sieunneun bisi kanyahoan. Gak gak gak. Oray sanca antukna balik deui, ninggalkeun gagak nu geus jadi hideung. Tah ti mimiti harita gagak teh jadi hideung. Nah, cerita dongeng di sini itu menceritakan asal mulanya burung gagak berwarna hitam. Karena burung gagak awalnya itu memakan ikan hasil tangkapan dari ular sanca. Ular sanca tidak terima makanannya atau hasil makanannya itu dimakan oleh gagak. Jadi ular sanca marah dan mengejar gagak. Meskipun gagak terbang tinggi, tapi ular sanca tetap terus mengejar gagak. Sampai pada akhirnya gagak melihat ada warga yang sedang membatik dan sisa atau pajinannya itu ditinggalkan di pinggir rumah. Jadi gagak langsung saja mencelupkan dirinya pada pajinan. Nah, begitu muncul kembali badannya berubah menjadi hitam legam, sehingga ular sanca tidak mengetahui bahwa yang hitam legam itu adalah burung gagak. Nah, itu semenjak itu gagak menjadi hitam. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.